Baso seabreg cenah teh ieu teh Pina teh balik ti kebon cenah da lapar jadi teh Pina teh memutuskan meuli baso. Kusabab teu kuat cenah teh Pina teh lapar jadi WA cenah henteu mandi heula ke deui we mandi mah ieu mah nu penting mah barang hakan dulu seubeuh dulu nanti we mandi mah sesudah barang hakan. Da meuni asa dicipta-cipta eta baso ceuneus heuk dicitulan cekeng teh meuni ngeunah ieu jeung boga sangu sesa ti kebon rek dihijikeun tadi nama urang cobaan hijikeun cenah nya sugan henteu wareg teuing. Tingali kot ka saabreg kieu warnana ge kot kaaburahay teh ieu teh moal teu ningeus kutap ketap teh Pina ge cigana bakal ngeunah teh ieu teh cenah kusabab tadi teh Pina teh di kebon teh ukur dahar saeutik. Oke urang barang hakan dulu cenah kusabab teh Pina teh geus teu kuat hayang barang hakan kot ka ngeunah teh ieu teh kot ka nyeletit kana baham teh dalada teuing. Geus heubeul cenah henteu jajan basona ceuneus meuni asa ku nikmat balik ti kebon nyaripu nya naon cenah langsung ngadahar baso pokona mah ngabura nyai kana sirah teh ngeunah. Kudu buru-buru ieu mah dibeakeun bisi salaki balik da kusabab ku teh Pina teh teu dipangmeulikeun sabodo teuing nu penting mah teh Pina mah seubeuh dulu bae si salaki mah cenah nyiar we ku sorangan.